Kira rek mau ngalamat iteng, Kang. Pemain akang mung ngalamar. Item pak apalkan sikap di abah ka akang. Si Abah mah padahal kan iteng nyurek nikahna oge. Make rek jodohan iteng sama si Junet segala tuh. Wah, kumaha ieu Akang? Iteng moal dinikahkan si Junet selain Akang. Halah. Si abah cida teuing atuh nikahkan mawar bodas kawas iteng. Kajalema kawas si Junet. Benerna mah si abah mikir yen manehna geus kolot. Terus di mana-mana huntu geus laleus erek oge si abah narima kaputusan anak hijina. Jeung cicing istirahat nungguan kareta hijo. Bentuk tarik-tarikan kene kepadua ngomongnya teh tinggal dinten, Kang. Kajen kadangan oge paling-paling nyamperkan bari ngorowok jeung molot panona buncilak. Haduh gusti beuki kolot teh lain beuki. Abah jeung si Ambut tiba-tiba muncul bari ngajewer ceuli si Kabayan. Beuki naon Kabayan? Abah lepaskan nyeri. Ya Allah, Abah, lepaskeun garunya. Nyerian Abah, lepaskeun. Kenaon maneh duduaan jeung si Iteng bari ngomongkeun kuring. Ceng, balik maneh di imah aya si Junet. Ambu, Abah, cicing, iteng embung dinikahkan ka si Junet. Iteng bogona ka si Kabayan. Naon maneh tah sadar si Kabayan teh jalma melarat teu pantes jeung maneh. Bro kokok, sa maneh nyadar. Ngaca heula hayang jeung anak kuring mah. Eueuh si abah sakumaha hina kuring di mata abah. Kabayan bogoh ka anak abah. Kabayan bakal bahagiakan anak abah. Kudang Kabayan maneh boga naon wani-wani ka anak aing. Bisa 7 turunan oge aing moal ngarestuin maneh jadi menantu aing. Astagfirullahaladzim, Abah, Abu, tega ka iteng. Abah Abu teu karunya ka iteng. Iya. Bogona iteng ka Kabayan, tinggalna tina duit, Abah. Alah Kabayan, maneh melet. Si Iteng sugan melet di mana maneh. Sok sia ngaku sia. Astagfirullahaladzim, Abah. Geus Iteng, ayo balik. Kabayan wae jeung Kabayan. Iteng. Saprak eta, si Kabayan irungna robah 180 derajat di sifat aslinya. Si Kabayan jadi mabuk, nampilna oge beda. Yang kapikirkeun omongannya si Abah untuk milih si Iteng. Akhirna si Kabayan datang ke Madun untuk milih si Abah ngarasuan hubunganna jeung si Iteng. Satu poe si Iteng datang bari cari Kang Kabayan. Iteng kunaon ciri? Itu Kang si Junet. Kang si Junet nipu iteng. Nipu iteng, Kang. Kabayan si Junet nipu. Padahal mah si Junet geus boga budak pamajikan, abah era ka maneh. Kabayan hampura abah, ayeuna mah ku abah sorangan direstui jeung si Iteng. Asal sifat maneh ade deui. Kabayan soalna si Iteng keukeun sareng maneh. Abah, Kabayan jadi ngerubah sifat Kabayan. Abah, kamu beneran? Abah, ini beneran kan? Abah, Abah jangan bohong. Iteng. Telila dukun datang. Ayana, iya Kabayan mana janjimu? Kadieu heula kadi nyi kuring teu jadi manci abah, kuring rek tobat. Sok sore Kabayan janji agar janji. Janji naon ieu Kabayan? Mun hayangnya homa si Kabayan geus boga niat rek ngelet abahna anu kasar. Ampura Kabayan abah. Kabayan boga niat ek melet abah. Abah ngerestuan hubungan Kabayan jeung Nyi Iteng, tapi henteu abah ayeuna mah pan Kabayan tobat. Astagfirullahaladzim, Kang Kabayan.